Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam homsatun eta aya 5. Syahadatun kahiji maca 2 kalimah syahadat. An kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu anging Gusti Allah. Wa anna Muhammadan jeung saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqamus sholati jeung ngadegkeun salat. Wa itauz zakati jeung ngaluarkeun zakat. Wa saumu Ramadana jeung puasa di bulan Ramadan. Wa hizul baiti jeung munggah haji ka Baitullah. Man kajalma istato'a anu mampuh si jalma ilaihi ka Baitullah sabilan di jalana wallahu a'lam bisawab.